Jo, Naon? aing lapar Jo geus 3 poe teu dahar pasrah we lah aing geus pae hari kieu carana mah Jo. Geus moal aya harepan deui Jo geus capek aing euy. Ngewas teh sirit ngomong gitu. Urang pasti bisa keluar to ti gunung ieu. Keluar kumaha tangkurak ari sia Toto. Geus 3 poe urang kukurilingan di dieu kos nu burung. Tong waka pae atuh. Aing sorangan meureun di dieu sirit cieun. Lah da gara-gara sia make ngajak ka gunung. Make yang ningali sunlek we. Da sia mah diajak ke pantai sieun hiu da anjing atuh ribut. Lain ku masalah hiuna tangkurak. Woi. Da situ menira ribut cangkar sirit. Mending ngagaran aing keunteuing. Marebutkeun naon sih teh? Mending teu tenang aing sare. Goblok teh. Efek lapar aing geus parah to. Aing bisa ngadenge manuk ngomong aing. Sarua aing ge to. Menira ribut masalah daangeun. Ampun. Tinggal menta tuh sih teh. Menta ka saha? Boga otak teh dipake. Ieu tingalikeun. Dan siapa kudu anu dikorbankeun? Aing iblis, naon dia manggil Pak, to si Kinan ngeungeunna mah to asa cilok. Hitung dibayakeun kabeh ke yang isukan bisi lapar deui ke.